Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa tepang dangu deui dina carios dongeng Sunda anu digarap ku Sim Kuring Encing Adnan kalawan mantun carios Mang Sobri dina bagian ka-10. Kukituna sateu acana Sim Kuring lanjut maoskeun kana ieu carita. Langkung tipayun Sim Kuring nyuhun dihapunten kasadaya para mitra tina sadaya kalepatan kuring manawi dina kuring maoskeun kana ieu carita loba kasalahan atanapi aya kasamian boh dina nami tempat gelar sareng sajabina para mitra. Numawi ieu dongeng teh mangrupikeun karya fiksi anu direka ku Sim Kuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahan urang sadaya istirahat. Sareng oge Sim Kuring nyuhun rebu pangampunten kasadaya mitra kaum dangu anu ngaraos gantung dangueun kana ieu carita. Margi jadwal upload anu teu acan tiasa tepat ka jadwalnya para mitra. Hapunten sateu acana ieu teh teu aya sanes malik deui kana kasibukan Sim Kuring dina waktosna anu kacampur damel sareng sajabina. Nya kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang dangukeun deui wae ieu lanjutan carita dongeng Mang Sobri dina bagian ka-10. Wilujeng ngadangukeun yu Para mitra kaum dangu, Mas Harbini ku ngocapkeun awal carita maksudna ka Mang Kosim dina tujuan anjeunna datang ka dinya. Mang Kosim kurada ngeureudkeun ali socana asa nu kaget teu saparan-paran aya jelema anu naros kana pakaianna di alas bulang para mitra. Anu tangtos pamikirna rada ngayungyang ku pinuh tataros. Naha ieu nu naros teh pedah teterang kana carita jalma-jalma antawi Sim Kuring sareng tragedi alas bulang. Apa estuning ieu jelma teh nuju nyalidik kana neang fakta nu aya patulatalina dina carita alas bulang jeung dirina. Taros ngahuleng harita Mang Kosim dina batina kana pitarosan ti Mas Harbini. Ye Mang Kosim atuh ulah cicing wae ari Sim Kuring teh dan naros istuning ieu teh. Hoyong pisan kenging jawabanana nah atuh malah jadi ngahuleng cicing kieu Mang Kosim teh. Senggol Mas Harbini para mitra anu harita ngucap ulas panaros ka Mang Kosim nu siga keur kaanehan dina ngadangu patarosanana. Atuh sumuhun mak ari ngabutuhkeun mah jelas Sim Kuring teh kangge pawongan atanapi kangge jalmi anu daek kuling ngurus pakaya Sim Kuring. Kantenan anu di alas bulang mah tos duka sabaraha taun lamina mati we teu pisan aya olahan kangge ngasilkeun padahal mah lebar eta teh. Dataneuna ge luas ka Cidah ari keur ngolah sagala rupi palawija mah nganya kitu mah. Jalma teh saurna ku pedah jauhna doang mantak teu aya nu daek kangge ngolah pakaya di dinya teh mah.
Kocap Mang Kosim dina ngawaler kana patarosan Mas Sarbini para mitra. Anu estuning geus kakantongan jawaban mah yen Mang Kosim teh narima pisan pami aya nu daek kangge kuli ka anjeunna. Tapi Mas Sarbini teh leres pisan ieu teh daek bade kuli di simkuring kitu. Mang Kosim ku langsung naros. Megatkeun panaros Mas Sarbini anu katinggal harita bade ngucap saprakna Mang Kosim ngawaler tadi. Teu lami Mas Sarbini pok ngucap ngajelaskeun ka Mang Kosim dina kaayaanana para mitra. Kieu juragan, sanes abdi anu bade jadi tukang kuli nama, nanging ieu teh kangge minantu kuring. Anjeunna mulang ti kota beak sagala-gala, pokona mah aduh siga si senud wae beak we ka ditu ka dieu. Mulang ti kota teh boro-boro bating mawa udud. Mawa naon ge kuat henteu sendal japit ge mawa nu batur si senud mah. Heureuy nya para mitra. Beak sagala-gala ayeuna ngadon cicing di kuring salaku mitohana, mana teu pisan gaduh pada melan nya sapanjang tidanget anjeunna datang nepi ayeuna mah kuring we anu mere dahar teh. Sakitu teh untung anakna teu aya da kacilakaan pun incu teh ieu teh juragan hartosna kantos maot nya sim kuring mah hatur nuhuna we pami Juragan Kosim nampi kana pinawaran abdi kangge minantu kuring kan. Kocapna Mas Sarbini ngajelaskeun ka Mang Kosim para mitra. Bari dina hatena aya kabingung di mana yeuh bade ngawalan muka inti tujuan supados kuring teh terang pasti. Mang Kosim teh jelas munjung kabuta nu aya di alas bulan. Dina pikirna Mak Sarbini munjung mah naon wae geh teu masalah, nu penting mah tiasa pasti aya pibekeuleun nyaeta kangge kahareupna Mang Sobri janten korban supados enggal laksana kana sadaya pinujuanana nu bade ngajodohkeun Nyi Lastri ka Juragan Komar. Atuh nah katinggal teh masa ku jengkel teuing asaan teh ka minantu mah. Lain pan kedahna mah syukur ari minantu tiasa kumpul bareng jeung kolot mah. Komo deui pan ari minantu natara hitungan tanaga teuing kangge ngabantu ka kolot mah atuh mah. Mang Kosim balik tatanya dupi merhatoskeun pangcaritaan Mas Sarbini teh asa aya nu aneh para mitra. Pedah ku teung-teuingeun kana nyaritakeun perkawis Mang Sobri ka anjeunna. Duh juragan, kuring teh pami bade carita mah leres pisan. Anu disangka ku juragan teh banget keheulna ka minantu teh modelen Sobri mah. Da istuning kula mah teu ngaredoan pisan pun anak nikah sareng anjeunna oge. Ngan ku kapaksa we da anak teh bogoh pisan ka manehna. Nu padahal mah teu aya untungna hirup barengan jeung manehna teh. Nyabuktos we atuh ayeuna sajauhna ngarantau ka kota ge lain meunangkeun untung malah nu aya mah buntung dina kanyataanana oge ieu teh juragan. Malihan makula mah ti awal da tuang putri sim kuring teh geulis pisan kawanti-wanti janten kembang desa di lembur kuring teuing mah eta juragan. Dupi sateu acana nikah jeung Sobri ge direbutkeun ku para juragan. Di antawisna nu masih keneh ngaharepkeun kana cintana mah nepi kadanget ayeuna teh nyaeta Juragan Komar. Mas Sarbini ku jelas nyaritakeun ka keheula hatena ka Juragan Kosim. Malihan dupi kana tujuan obrolan awal teh lengsar heula malik ngobrol kana masalah Mang Sobri ku saking keheul-keheulna. Aya mitoha modelin kitu gini para mitra. Keheula mah mun teu salah dangu si Komar urang lembur Cidodoh teh juragan kambing pan ajeuna mah dupi domba kambing. Duh saparan-paran kangge ngetang mah moal beak 2 jam teuing kana domba-domba kambingna si Komar mah tuh. Mang Kosim ku nimbrung obrolan dina harita malah beuki resep asaan kana nangkep cumariosan Mas Sarbini kana masalah anakna sareng Mang Sobri. Nu estuning kabangetan ieu teh kaget da ngadanguna ge. Mang Kosim mah teu acan pisan terang yen pangadegna Nyi Lastri teh kumaha dupi Mas Sarbini nyaritakeunana asa kaluwihan pisan. Sumuhun Mang Kosim, leres Juragan Komar bandar kambing di lembur Cidodoh. Dupi anjeunna mah mun amprok jeung sim kuring ge
Aduh naroskeun wae kayaan tuang putri sok saurna teh cenah kieu. Mak bejaan ka uingnya mun Lastri tos janten rangda saenggalna ku anjeunna teh bakal dilamar kitu malihan ieu teh juragan. Tembal Mas Sarbini bariku asa centil teh para mitra kana paterosan Mang Kosim. Harita Mang Kosim simpe sakedeung teu lami pok ngucap ka Mas Sarbini. Duh nepi ka kitu nah eta Komar teh da perasaan mah Komar teh pamajikanana ge geulis pisan atuh mak. Nah nepi ka edanan teuing ka anak mah teh mah. Nah aku mah kitu pangadegna anak mah teh. Kuring asa pisan jadi rasa penasaran ieu teh. Kabeneranana deui da kuring teh duda ayeuna teh. Nembe pisan aya 7 sasihna dikantun ku pun istri. Dupi malihan momongan deh teh acan gaduh pisan. Da istri teh ngarandapan panyawat nu moal bisa ngandung salami hirupna teh mah. Mang Kosim harita asa kabungahan ku carita Mas Sarbini. Asaning tadina pinuh pitarosan karena masalah kakaitan tragedi di alas bulang jeung anjeunna malah nyedek pisan ayeuna mah kana carita nu ngaitkeun Nyi Lastri nu dibeja kembang desa ku indungna. Oh kitu Mang Kosim nya kalersan atuh pami kitu mah. Duh bagja teuing kuring teh asa teu salah lengkah tatamu poe ieu ka dieu teh geuningan. Kalersan pisan da kuring teh tinemenan teu pisan redo Mang kaminantu anu ayeuna teh janten salah kisahna. Komo atuh tangtos namun anak sim kuring teh ngajodoh ka Mang Kosim mah nya atuh moal kuring teh hariwang. Da harta loba Mang Kosim mah naon sagala ge aya. Kan tenan meureun pun anak teh bakal kacukupan pisan kana sadaya kabutuhanana katut kuring salaku indungna mun menta naon-naon oge. Beja Mas Sarbini ku basa-basi ngahias omongan ka Mang Kosim harita. Nya kitu deui ka Mang Kosim seuri ku asa ninggang kabungahan aya hartosna Mas Sarbini salaku indungna geus sakolebat ngarti yen tujuan hatena penasaran teh aya ku hayang ngamilikan Nyi Lastri pedah caritana teh. Dina pikir Mang Kosim moal jauh atuh dupi ka Komar sakitu banget bogohna berarti eces pisan ieu Nyi Lastri teh geulis ka bina-bina para mitra. Ya kan tenan mah harta desum kuring mah aya pujeng Lastri salaku anu dituju pribasana mah ayeuna ge sing kasaksien menta naon ge ka kuring pasti bakal diberes satemenna mah. Asal puguh we ka dituna. Nya maksud teh puguh bakal bisa nyatukeun kuring jeung anak ma anu geulis teh tadi sana mina teh. Lastri. Nuhun Lastri tah kitu. Mang Kosim asa tos kageret ku omongan Mas Sarbini. Nu nunjukeun hiji kolot salaku indung nu banget tega ngadamel sagala cara kangge nguntungkeun kahayang nafsuna anu pinuh ku rasa dunya para mitra. Amit-amit cabang bayi ieu teh carita nyaritakeun Mas Sarbini hubu dunya teuing ya Allah. Pamugi para mitra kaum dangun cing Adnan mah ulah nepi aya nu kitu nya. Omat da ieu mangan saukur hiburan carita bohong anu direka ku sim kuringnya para mitra. Kangge hiburan lah etang-etang ngamumule kana budaya dongeng Sunda. Nah Mang Kosim tapi hapunten ye sate acana sim kuring leuwih fokus heula ayeuna mah ngeunaan hiji perkawis katetepan nu estuning bakal bisa netepan janji bakal bisa mautkeun hate anak kadidinya asal didinya ge bisa ngajamin kakula supados laksana kana sagala kahayang antawis urang jeung urang di dieu nya. Kocap Mas Sarbini harita bari neuteup teu kiceup ka Mang Kosim. Kitu oge Mang Kosim para mitra asaku aneh tapi tangtos ieu pangucap teh sareskan saukur ucapan budak. Nu estuning bakal aya guareunana kangge ngaluyuan tujuan hate ka hareupna. Sumuhun mangga mak.
Naon kitu rencana kahareupna supados antawis urang jeung urang teh tiasa saling laksana. Kuring panginten laksana tiasa ngamilikan putri emak. Kitu oge emak tiasa kabagi kusim kuring kana perkawis harta teuing mah. Margi urusan harta mah tong dihariwangkeun mah lah. Sawah lega, pakarangan laya, anak buah di mana-mana, pangbeungarna di lembur gawok mah. Kakoncara ngaleuwihan pakaiana komar urang lembur Cidodoh mah. Sok mangga pedarkeun pirencanaeunana kumaha langkah kahareupna. Sabab sim kuring nyadar yen pun anak mah teh masih kene sah janten istri jalma lian. Anu tangtos mun bakal dipaksa ku cara kumaha oge moal bisa dibenerkeun ku cara hukum jeung sajabina ieu teh mah. Ucapna Mang Kosim para mitra kubari susugudunya harita dina caritana. Maklum cara jelma nu ngarasa boga ilabatan kolentabna pangkat mah moal bade sumput buni. Tibating harga diri kedah eleh ku cara pangkat batur. Leuwih keneh kudu agul dina mangsa niat menangkeun panujuan mah. Kitu nya para mitra. Kabeh jalmi ge asaan mah kitu sim kuring ge mun nimukeun jalmi nu modeleun kieu teh embung pisan carita teh eleh ku batur. Asa menang hayang menang sorangan weh gitu. Sumuhun percanten Mang Kosim percanten tekedah panjang omong tos katingal sagala pakaya salira mah atuh nyaku kituna tangtos ieu teh tinepatan pisan saatur jeung tujuan awal kana masalah kangge ngulikeun kami nantu kadidinya. Nanging punten ieu nya punten pisan pinuh ku teu nyaho. Sim kuring saukur bade tumaros tapi tulung jawab nu jujur ulah aya nu disumput bunikeun ku Mang Kosim nya. Margi kajujuran di dieu anu bakal menangkeun hasil kangge tujuan urang sadaya kahareupna. Ieu mah ari saur beja baturnya jeung tatangga naha leres salira teh munjung ka makhluk di alas bulan kitu punten ieu mah Mang Kosim. Sabab lain kuring teu nyaho datang ka dieu teh masrahkeun minantu kangge kuli di sawah salira nu di alas bulan. Mun teu aya tujuanana mah hartosna teu leuwih jeung teu kirang kula mah ngarepkeun pisan naon patarosan kula teh kaakon leres ku salira supados beunang tujuan hate teh niat rek ngawadalkeun minantu ka salira. Kaditu nama supados tuang anak teh dina posisi nyorangan anu tangtosna dina kaayaan rangda anu bakal tiasa ngawujudkeun pamenta kolot kahareupna mun geus teu boga salaki mah. Saeutikna panginten bisa dijodohkeun ka juragan komar atanapi ka salira anu danget ieu sim kuring nampi kahiyang salira oge nu gaduh niat ngamilikanana ka si lastri anak kuring. Masar bini ku cobi bala katanya ka Mang Kosim. Atuh Mang Kosim gereas teu kapala ngagebeg para mitra. Sabab nyata yen beja batur ngeunaan carita anjeunna ku munjung buta di alas bulang leres ayana. Nanging sok wajar ngaran jelma teu tarima mun rusiahna bakal kabuka teuing. Para mitra kaundang keheula ari didinya nanya teh naha make DP adab asor mitnah kitu ka sim kuring. Dume jelas pami kitu mah nini teh datang ka dieu aya halna rek nalungtik ngintip informasi ti kaulanya. Nah kula teh bakal langsung percaya wae kitu ka didinya. Kumaha mun cara kuring ngajawab didinya aya satu kangen niat teu hade ka kula di dieu teh. Mang Kosim asa ku ngambek pedah Masar bini tataros kitu. Pamikirna buah-buah Masar bini teh aya niat satu kangen bakal ngengera diri pribados Mang Kosim ku cara hayang terangna kana kenyataan cara Mang Kosim meunangkeun dunia para mitra. Keheula Mang Kosim pek atuh diwaler teh ulah saukur belaheun tutung liwet kamari. Kudu dikaron jelma mah dina ngawaler hiji tatarosan teh. Kahiji sim kuring teh naros teh pedah terterang. Kadua manawi didinya ngarasa kuring bakal aya niat satu kangen ngumbar fitnah ka salira lain teh kudu dipikir heula ku didinya Mang Kosim.
Da cara simkuring balaka ngomongkeun minantu teh aya mamalan namun salira wantun ngumbar omongan kuring ka batur-batur nu hartina dina ieu patarosan kuring sami-sami urang ngagaduhan aib nu kedah dijaga Rusia tong bolong najan sabolong jarum tong betus najan katuncep hinis sok we atuh dipikir deui ku Mang Kosim naha leres omongan kuring kieu teh. Mang Kosim harita cicing para mitra mikir mulak-malik dina otakna nu teu sejen leres pisan naon anu diucapkeun ku Mas Sarbini teh leres lebet ka akal yen istuning dina hal ieu Mas Sarbini teh lain aya niat rek ngengera dirina mun balaka sanyatana kieu mah. Aduh sumuhunya mah pami kitu mah urang sing silih jaga Rusia we atulah sing sasa niat kana ngajaga Rusia bakal menang ganjaranana jeung nya kitu oge sing sajelma anu bakal hianat kana ngajaga ieu Rusia nya balik oge hasilna engke ganjaranana ka masing-masing nu teu leuwih jeung teu kurang pati ancaman kuring mah nu bakal tumiba. Kumaha satuju pami kitu? Mang Kosim harita menta panyuluan ka Mas Sarbini dina kayaanana para mitra. Hayu mangga sim kuring satuju pisan Mang Kosim. Da sabab istuning kuring mah teu aya anu dipenta angin kumaha carana ieu teh hayang ngaleungitkeun minantu supados anak urang teh tiasa diatur kumaha cek urang. Keheul ieu teh para mitra kuring ngadongengkeun ngalanjutkeun Mas Sarbini teh duh. Ieu sabenerna mah lain nanaon urang teh embung ngadongengkeun ieu teh hiji kapalang da sim kuring teh ngadamel kana naskahna. Tapi aya keheulna kuring oge kitunya mawakeun ka Mas Sarbini. Mun cenah Mas Sarbini teh aya di dieu rek dilebokan sambel ku urang mah ieu teh. Kitu para mitra kaum dangu kocap Mas Sarbini ka Mang Kosim nu beuki nanjerkeun kayakinan yen istuning Mas Sarbini teh teu ulin-ulinan dina sumpah perjanjian ieu teh para mitra. Upami kitu mah mangga ieu istuning sakali deui omatong janten hianat dina nalika nini tos terang kana ngabocorkeun ka batur-batur nyani Rusia ti kulat teh. Sumohon Mang Kosim atuh moal bakal pisan sim kuring mah hianat naon anu terus diucapkeun ku Mang Kosim bakal dijaga Rusiana ku sim kuring kitu oge da sim kuring teh boga Rusia anu kedah dijaga ku Mang Kosim. Sumohon wayahna we tong hianat lah sim kuring teh leres pisan ini ngala dunya teh aya kaitanana kumunjung ka makhluk di alas bulan. Mantakna nepi ka 7 turunan dunya kuring mah moal bakal beak ieu teh nini. Ayeuna dipake isukan datang kitu jeung kitu kangenahan dunya anu kusim kuring tarima nini. Ayeuna dipake isukan datang moal beak kapan oge moal beak. Teu padoli naon cina ceuk beja batur nini. Yen pada melan kieu teh mangrupi kasalahan gede ka pangeran. Komo peureusna para kiai mun ngomong ngocapkeun dosa pangageng-ageng nyaeta nyakutukeun pangeran ku cara musyrik disebatna. Kuring mah teu padoli nu penting ayeuna mah kuring hayang ieu bisa laksana hayang naon kalaksanakeun bujeng hayang emas perak intan permata saumpami menta meuli lautan ge bisa laksana nini. Sabab nyeri deule jadi jalma nu teu boga teh nini. Muntang tulung ka batur malah kalabur ka dulur-dulurna oge malah ngaliwur ka tetangga loba lesanana. Nu tungtungna sangsara ka kaler ka kidul nini. Mataku kituna sim kuring maniat ku tega ngorbalkeun jelma. Dijadikeun tumbal disebat naboh nu deukeut atanapi nu jauh.
sangkan laksana sagala pineja ku ngawadalkeun maranehanana pikeun kabengharan urang di dunya nini. Mang Kosim ku kantos balaka para mitra. Wes tuning balakana ieu teh janten mawarasa ka Bagja ka Masarbini dina ngadanguna. Aduh Bagja pisan juragan kuring ngadanguna. Teu salah palangkah kenca upami naon anu dipimaksa tiasa saarah jeung satujuan mah. Nu tangtos dina cara kieu teh kuring mamiharep pisan hayang enggal-enggal laksana. Ningali laksana anu jadi minantu teh enggal janten tumbal salira. Aduh ku ngeunah pisan sigana teh kitu. Nu tangtos kaharep namun beres sagala-galana lastri anak sim kuring teh tiasa pisan atuh dipimili ku salira atawa ku nu sanesna. Asal ku syaratna sing sahajal mah tiasa nyukupan pamenta kula eta nu bakal dipilih salaku bakal minantu kula geuning ieu teh juragan. Masarbini ku pinu cenghar. Asaning jelma keur kagunturan madu para mitra dasar setan Masarbini teh. Nya kitu deui Mang Kosim sawalehna. Asa meunang bong bolong emas darumasa dina taun ieu teh geus mangsana oge nyembahkeun tumbal kangge makhluk nu janten pamuntanganana. Nya eta dina nyukupan kabutuhan dunia anjeunna nu tos wayahna nyadiakeun tumbal. Bagja pisan kuring geh ni da istuning taun ieu teh kuring tacan masian tumbal kabuta di alas bulan teh. Jauh anggang di teang deket rangkul cawelan taya hujan taya angin pek nini malamasian bakal tumbal kasim kuring janten ngaringkeskeun pada melan kula dina nu sakuduna neneangan jelma keur jari pitumbalenana ni. Atur nuhun ni. Sami-sami Mang Kosim. Da dina kitu kieu mah urang sadaya teh kaleresan boga kaniatan anu nyambung. Istuning kula nyambung kana tujuan kula salira nyambung kana kabutuh jeung rencana kahareupna nu hoyong deui rarabinya. Nya pami kitu mah iraha atuh saena rencana ieu teh urang kawitan wae. Kumaha carana jeung kumaha kudu ngawitanana. Di dieu sim kuring rupina manyanggakeun we sadaya-dayana ka juragan. Kocap Masarbini nu asa beunghar hareupan harita kunyanggakeun supados diaturkeun kana jalan ngawitanana dina ngalaksanakeun maksa jeung tujuanana ka Mang Kosim pikeun nandasa pati ku cara numbalkeun Mang Kosim ka anjeunna, Mang Sobri ka anjeunna para mitra. Tos mak dipikir-pikir daya teh kantos jelas memang langkung saya enggalna weh urang atur jalan rencanana kumaha upami etang-etang ngawalan urang teh supados tiasa terang oge kalastri anak ma urang atur rencana kieu abdi ngabutuhkeun kangge aya nu babantos dirompok sim kuring janten ngabutuhkeun oge kaminantu ma supados tiasa ngagarap sawah kuring nu di alas bulang. Janten emat tiasa isukan nepikeun kamarenehanana nyaeta mah kumaha cara emak weh nya kumaha mak pami kitu. Kocap Mang Kosim dina ngawitan langkah kana medar carana harita sareng Masarbini para mitra. Tah kitu langkung sae juragan janten istuning aya alasan pada melan oge kangge lastri kesim kuring alasan mah gampang lah. Tiasa nambih-nambih karena penghasilan da maklum gitu kahirupan teh butuh loba sagala ieu sagala itu ge datos mahal ayeuna teh komo zamanan mangsa corona kieu mah aduh urang mah kamari ge meunangkeun beas ari sugan teh beasna bakal dibere sapinuhna ari pek si mana horeng mah beasna teh dipotong eta teh aduh urang mah ku aya banget teuing nya saha kitu RT jeung RW na eta teh. Beas nu saha eta teh Masarbini? Beas nu batur. Da pantesan atuh beas nu batur mah kitu. Tah, leres kitu mah. Janten kuring oge teu panasaran ka anak mak. Anu kongsi dicaritakeun tadi, oge kuring ge tiasa mastikeun naha bakalna kuring teh neundeun sir atanapi teu kitu ka anak mak teh.
sing percanten we ka abdi juragan. Bujang batur atuh da juragan Komar ge bogoheun ku pedah naon sih lamun lain ku geulis mah. Ongkohna eta Lastri teh mun di dandanan mah aduh. Diri ibarat bidadari juragan anu turun ti kandang ayam ti kahyangan maksud teh kitu. Da anak sim kuring mah geulis ka wanti-wanti. Pan aya laguna. Lagu naon kitu mah? Dewi Mandalawangi asli putri nama Sarbini. Asli putra Mama Kiai judulna teh Dewi Mandalawangi nu dinyanyikeun teh ku Yayan Jatnika. Nya eta maksudna. Mas Sarbini mungkas pamasti carita ka Mang Kosim para mitra ngeunaan anakna tadi. Lume salami dina catur cumaritaan antawis Mang Kosim jeung Mas Sarbini kantos kapedar maksa jeung tujuan teu karaos. Wayah oge kantos condong ka arah sonten. Wayah asar malihan tos kaliwat. Nu tangtos dina repehna kaayaan harita Mas Sarbini ngunjuk pamit ka Mang Kosim. Nyantos Mang Kosim sim kuring sanes kirang sono saperkawis tadi tea maksud tujuan urang sadaya teh tos kenging kajelasan panginten sim kuring kantun nitah ka Sobri jeung Lastri supados isukan tiasa ka dieu nepungan ka salira nya sim kuring unjuk pamit bisi aki-aki dirompok neangan kuring da kawitna sim kuring teh ijina sanes bade ka dieu alasan kuring mah bade ngiring ngadodol kata tanggi ieu teh juragan. Oh mohon atuh mah mangga hapunten malum teh aya istri da sim kuring mah janten teka suguhan wedang ku sagala rupi jabur pangintennya mah. Teh sawios juragan nu penting mah dina urang urusan ieu teh tos menangkeun hasil maksud sareng tujuanana. Hartosna ieu teh tergantung teu kagantung kana kamangmangan anu aya di hate sim kuring. Kocapna Mas Sarbini nu harita langsung pamitan. Kaanteur harita oge ku juragan Kosim ka hareup para mitra. Tur megatkeun tunggangan beca teras ngoloyong ke arah kaler nu tepungna ka kampung Bulan. Para mitra kaum dangu, wayah sandikala nunjukeun bade lebetna wayahan magrib kantos umajeg di pupujian Masjid Kaler. Barudak solawatan nu kaharti bari nungguan waktos magrib nu sakedeung deui tumeba. Nyarioskeun kaayaan Mas Sarbini harita tos dugi di bumi. Malihan sakumaha biasa dumeh Bah Kohir, Mang Sobri jeung Nyi Lastri mah siap lumampah bade kacai nu teu sanes bade ngalakonan kawajiban dina mun datangna azan magrib harita para mitra. Mas Sarbini nu dasar lampah kolot tapi teu keur kokoloteun keur ditiru kana lampah cumaritana. Sanajan batur sibuk dina wayahan rek ngalakonan salat ge anjeunna mah hare-hare ongkos sibuk ku perkawis dapur. Garata katambiang sangu nu teu sanes rek nyabat tuang da panginten karaos lapar pisan dina beuteungna. Sanaos kitu teu jadi hahalang pikir keur salaki jeung anak minantuna. Sabab kaayaan kitu teh geus biasa ka Mas Sarbini mah. Nu tangtos dina carita ieu teu pisan sim kuring ngarahkeun ka mitra kaum dangu pikeun janten eunteng contoheun kana laku lampah Mas Sarbini dina ieu carita. Singkat carita waktos magrib tos kasorang. Sadayana kantos oge ngalaksanakeun kewajiban salat nu janten parentah pikeun jalma iman ka Allah salaku pangerana. Sapertos biasa pada karempel harita teh di meja tuang pikeun ngalaksanakeun tuang peuting berjamaah.
Dumeda Masar Bini mah tadi teh atos ti heula tuang anjeunna ayeuna mah ukurnya diakeun kana sadaya deungeun utos siap pikeun lauk tuang harita. Perkawis tuang ku nikmatna disingkat carita kantos dirasa ku sadaya. Pinuh syukur ku teu saeutik Mang Sobri jeung sadayana. Sabab dina kaeusina beuteung tetos janten kaumuman nimbulkeun rasa katunduh kana soca sok bahasa saking ku nikmat-nikmatna eta tuang. Dina nalika kaayaan kitu Masar Bini muka obrolan ti heula ka sadayana para mitra. Sobri, oge Lastri, tadi waktos mangabantos ngadodol di tatanggi kaleureun teh. Tepang sareng Mang Kosim urang lembur gawok anu kamari bade ditimuan ku Sobri nanging teu cios. Nya mate singkatna menaroskeun ka Mang Kosim. Nah masih ngabutuhkeun kana jasa damel kangge ngagarap sawah nu di alas bulang atanapi henteu. Ari tembalna teh masih ngabutuhkeun keneh malihan mah. Ngabutuhkeun lain ngan saukur sajalmi. Da anjeunna ge oge ngabutuhkeun kangge jalmi anu tiasa babantos di rompokna. Sabab saurna teh Mang Kosim matos teu gaduh pamajikan. Janten rompokna ge balatak teu kaurus. Saperkawis kitu saur anjeunna teh upami aya nu daek mah supados dongkap we cenah isukan atanapi beurang. Kumaha tah salajengna ditaroskeun ku mada atos da moal mungkin atuh maraneh teh di dieu bakal ngadon hardolin re weh ka emak teh dahar modal ulin sare wungkul di dieu moal mungkin da maraneh teh kitu lain. Bah Kohir harita kaget ngadanguna. Kitu oge Mang Sobri jeung Nyi Lastri para mitra. Tapi Mang Sobri asa kasinggung ku kocapna Masar Bini dina tungtung kalimah tadi. Ceuk Mang Sobri dasar ngaran ngiring kami toha sangeunah-ngeunahna oge eta teh tetep we beurih pisan kangge Mang Sobri mah. Hirahan ini tepang sareng Mang Kosim ni? Iya ari kolot teh nya deh. Tadi basa ngabantosan dodol. Da Mang Kosim teh masih kene dulurna Ma Ijoh bah. Mantak anjeunna turut nungkulan syukuran dodol tadi teh. Da kitu saurna teh lain dulur jauh, dulur deket saurna mah. Oh gitu. Ya malum lah geus kolot danguan teh asa kaganggu teu bararuguh abah mah. Mantak mun urang keur ngomong teh dangukeun lain sibuk we ngalintingan baku siga bisa wae meuli sorangan bako ka warung teh. Nitah we tetep angger keneh nitah. Angger wae maneh mah kitu. Mun ngomong teh ka mana karep? Geus ari kitu mah. Sok ka mana-mana. Tah janten kumaha Sobri naon anu tadi ditepikeun ku emak teh? Bah Kohir harita naros ka Mang Sobri. Kitu oge Mang Sobri katinggal bade ngajawab. Nanging dina bade Mang Sobri ngajawab Nyi Lastri meuheulaan jawab dina harita. Neng dong para mitra. Hapunten nya dongeng teh kabujeng neng dong ieu para mitra. Insyaallah urang lajengkeun deui cumarita dongeng Mang Sobri ieu dina bagian ka-11. Sim kuring salaku tukang ngadongeng nyuhun dihapunten kana sabudaya kalepatanana manawi kurang tata kirang titi calogog bahasa jeung sajabina. Maklum masih kene diajar ku hayang teras tiasa ngahibur kadulur batur sadaya. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.